Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu salajengna nyaeta tarkiban lapad ar-rahmani jeung ar-rahimi. Tah ieu nya ya. Salajengna lapad ar-rahmani jeung ar-rahimi duanana jadi sifat tina lafdul jalalah. Ar-rahmani jadi sifat kahiji, ar-rahimi jadi sifat nu kadua. Hukumna sifat kan aya dua. Nah, jadi kaki ar-rahmani natun hakikiyun dilabdil jalalah wana tu ala majrurin matu jadi kasrotun doirin peli di anahu. Nah, ismun mufradun kayak diharap lah ayeuna kieu hukumna sifat aya dua nu kahiji wajib itbah nyaeta di mana-mana mausuf butuh kana anu disifatan kan kecek alfiah kieu wa innu'utun kasurat wa qad talat mubtakiron li dzikrihinna utbiat gitu kan ya. Nah, jadi lamun butuh mausuf butuh kana sifat kana disifatan, nah, maka dia wajib itba. Tiasa oge itba tiasa koto nu kaduana tiasa itba tiasa koto. Nyaeta di mana-mana mausuf henteu butuh kana disifatan. Cekal pieu kan nya waktu awit bi iyakun muayyana biduniha au ba'doha to mu'lina gitu. Wah, bae. Hese macanan kalahnya. Tah etanya jadi menang di dinya mah menang koto, menang itbah. Kusabab lapad Allah henteu butuh kana nu kana disifatan, maka lapad ar-rahmani sareng lapad ar-rahimi tiasa itbah tiasa koto gitunya. Itba teh turut kana barisna matbu atau mausufna lamun koto mah beda baris jeung matbu kusabab nakdirkeun amil kitu eta koto disebutna. Ayeuna barisna koto aya dua, aya rupa aya nasob nya. Jadi barisna koto aya dua, aya rupa aya nasob. Cek alfiahnakeun kieu warpa awin sibin koto tamud miro mubtadaan au nasiban layad haro. Upami nasob eta jadi maf'ul bih tina fi'il fa'il anu dibuang. Takdirna amdahu ar-rahmana ar-rahima. Gitu. Lamun nasob. Jadi nasobnya bismillahi ar-rahmana ar-rahima gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nakdirna amdahu ar-rahmana ar-rahima. Alfiah kieu kan nya wa yudapun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multajama. Meunang kan ngabuangna meunang. Engke kieu bismillahi ba al-ba'u harfu jarin asliyin yahtaju ila muta'alakin yata'allaku bi wa yahtalu aslu mana kalami bi isqatihi. Teras ismi majrun bil ba wa mutujarihi kasratun dohiratun fi airihi lianahu ismun mufradun. Al jaru wal majrur muta'alliqun bi fi'lin hos muqaddam masuk pemana kaditu nya muka marit ya. Ieu teh ismi mudhof alabdul jalati mudhofun ilaih walamatu mudhofun ilaih wa huwa majrun bil mudhof ala sahih walamatu jarihi kasratun dohiratun fi akhirih lianahu ismun mufradun. Kete ar-rahmana maf'ulun bihi min fi'lin wa fa'ilin mahdupin gitu. Tina fi'il fa'il anu dibuang. Takdiruhu amdahu wa irabuhu amdahu fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un litajarudihi anina wasibi wa jawazimi. Walamatu rab'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un wahidun sahihul akhiri. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ar-rahmana maf'ulun awalun bihi wa mansubun bihi wa lamatun nasbihi fathatun dhairatun fi airihi li'annahu ismun mufradun. Ar-rahima maf'ulu sani amdahu wa huwa mansubun bihi wa lamatun nasbihi fathatun dhairatun fi airihi li'annahu ismun mufradun. Wa jumlatun minal fi'li wal fa'il wal maf'ulu bihi jumlatun mustamatun la mahala min irabi jumlatun mustanafatun kitu lamun di i'rabna teh. Nah gitu.
Eta lamun teh mah dibaca nasob takdirna bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Upami ropa jadi hobar tina mubtada anu dibuang takdirna huwa rohmanu arrohimu. Kayak bismillahi arrohmanu arrohimu. Bismillahi sami ngarepna kosnu tadi. Kayak arrohmanu hobarun minal mubtada'i hobarul mubtada mahdupi. Hobarul mubtada ya Allah ya. Hobarun anil mubtada il mahdupi. Arrohmanu teh nyaeta hobar tina mubtada nu dibuang. Takdiruhu huwa arrohmanu. Huwa ieu dhamirun munfasilun barijun li mufradin mudakarin ghaibin. Mubtadaun mabniun ala fathin fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadharu fil i'rabi. Arrohmanu hobarul mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih anu ismun mufradun. Arrohimu hobarul mubtada nu sani tadi nu awal teh hilaf tadi awalan. Wa huwa marfu'un bihi wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih anu ismun mufradun wal jumlatu minal fi'li wa fa'il la wa jumlatu minal mubtada wal hobar la mahala minal i'rabi jumlatun mustanafatun gitu. Kan menangnya ngabuang mubtada netepkeun hobar seperti dina alfiyah wahad kuma yu'lamu jaijun kama takulu zaidun ba'daman indakuma kan gitu. Nah nya eta upami lapad arrohmani nuju ayeuna itba maka lapad arrohimi barisna tiasa tilu tiasa itba bismillahirrohmanirrohimi tiasa ropa bismillahirrohmanirrohimu tiasa nasob bismillahirrohmanirrohima. Jadi kayak kieu arrohmani natun ya arrohmani arrohima tadi arrohmani arrohimi badan tos ieu antun lamun di Arab kieu bismillahirrohmanirrohimu arrohmani natun min labdil jalalah wa na'tu ala majrurun ma jari kasratun dhairatun bi arili anau ismun mufradun. Arrohimu kita jadi bahasana hobarun anil mudopi hubarun anil mubtada'il mahdupi jadi hobar dina mubtada dibuang takdiruhu wa rohimu wa irobuhu wa domirun barijun munfasilun li mufradin mudakarin ghaibin mubtadaun mabniun ala fathin fi mahalli raf'in li annahu ismun mabniun la yadharu fil i'rab. Arrohimu hobarul mubtada wa marfu'un al mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar lah malamil i'rabi jumlatun mustanafatun. Jadi jumlah mustanafah mah eta mah jumlah beda deui kitu nya ngawitan deui. Lamun dibaca nasob sami arrohima jadi bismillahirrohmanirrohima. Oke, tinggal nakdirkeun arrohima tadi dinya jadi maf'ulun bihi minal fi'li wa fa'il mahdupi minal fi'li wa fa'il mahdupi tina fi'il fa'il anu dibuang takdiruhu amdahur rohima gitu. Jadi kayak bismillahirrohmani amdahur rohima gitu. Nya amdahu nu tadi ngerabna carana filun mudan wa maunun ditajarudi hitek gitu wa jumlatun minal fi'li wa fa'il wal maf'ulama rabbi jumlatun mustanafatun gitu. Yalah beda deui ngaramal beda acara. Upami lapad ar-rahmanu rahmani ayeuna nuju dibaca jabarnya dibaca ar-rahmana maka lapad ar-rahima ar-rahimi barisna tiasa dua hiji nasob jadi bismillahirrohmanirrohim kaduana ropa bismillahirrohmanirrohimu gitu menang dua ta jadinya lamun ar-rahmana memereun jadi amdahur rohmana rohima nah gitunya amdahur rohmana rohima amdahu muji kuring ar-rahmana kandat Allah nu maha rohman ar-rohima sareng kandat Allah anu maha rohim gitu ayatannya lamun ropa bismillahirrohmanirrohim berarti takdirna bismillahi amdahur rohmana wa rohimu gitu takdirna. Upami lapad ar-rohman nuju dibaca ropa ar-rohmanu maka lapad ar-rohimu tanya ar-rohmanu maka lapad ar-rohimu barisna tiasa dua tiasa nosawab tiasa ropa dibaca kieu kayak bismillahirrohmanirrohim jadi takdirna bismillahi
huwarrohmanu amdahu rohima. Lamun dibaca ropa bismillahirrohmanirrohimu oke takdirna bismillahi warrohmanu warrohimu. Ngan lapad arrohmanu arrohman nuju koto nasob jeung ropa maka lapad arrohim henteu meunang itba. Aritina jr elatna la yajujul paslu bainal amil wa ma'mulihi bi ajnabiyin. Henteu meunang kapisah antara amil sareng makmul ku ajnabi. Jadi ayeuna pembacaan bismillahirrohmanirrohim tanya aya 10 anu meunang aya 7 anu henteu meunang 2 aya 10 aya 8 anu meunang 7 anu teu meunang 2 nya dina kaprowi geuning dibacakeun yun sobir rohmanu au yurtapa pal jarru pirrohimi qot'an muni'a wa iyu jarropa ajij pinsani salah satal aujuhi hud bayani pahadihi tadomanatis anmuni wajhani min hapadrihada wastami lamun omun jabar tawa ps arrohmana jr nu kadua dicegah kacida lamun di jr kendina lapad rohman dina lapad nu kadua tilu jalan jumlah menang salapan jalan kabehna anu 2 jalan dicegah itbakna itu dicegah itbakna jadi teu meunang ke dibaca kieu bismillahirrohmanirrohimi atau bismillahirrohmanu arrohimi jadi nu kadua ulah itba kana lafdul jalah teu meunang kitu sabab naon lin annal itba ba'dal qot'i mamnuun tanya turut dina saenggeusna pegat eta teh dicegah ajiga ngaletak ciduh sorangan meureun lamun maneh geus ngamutuskeun batur ulah sok hayang balikan deui ceuk ilmu nahwu mah eta teh euy nu kitu teh teu sah li annal itba ba'dal qot'i teh mamnuun dicegah nengan deui we nu sejen. Eta nya urusan dina nyaeta tarkibana lapad arrohmani arrohimi hapunten biri lepat tantun we wartosan abdi kadang-kadang sok hilap itu kadang-kadang teu terang mudah-mudahan aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.